Yen maneh pernah ka Cianjur, Ya. manggung balik manggung ngendong di imah nini. Ente Pak, hari mah uing mah eta ka Jati hari teh pananya. Aku naon? Aduh, di Jati Kadupanak, ka jero nih. Kadupanak masih tega rulis. Oh, nyaeta gitu. Maneh pernah kadinya? Minang lah. Nggak sawata kalinya Pak. Kadinya kulantaran nu parawan mbungeun ku sia. Akhirna nini ku sia digarap. Lah, dateng ka aja. Ente digarap tuh bubugu Pak. Aku maha mimitina. Oh, pan uing teh kalinya teh sabandana mah rek anakna anon teh ya ruti lahu. Masuk datang ka imana pasti tanya. Bener Pak, 2 ka 4 meureunnan. Imana teh? 2 ka 4 kumaha. Oh, leutik. Terus? Mana leutik? Terus? Ai uing teh ningalian rek ningalian asup ka jero. Ningalian ai paskeun ningalian si Nini nuturkeun. Terus kumaha? Dikunci. Oh maneh ku si Nini dikunci? Dikunci. Mau diajak apa? Tuh ing cenah tuh cenah AA cenah. Aduh si Nini nyebut AA. AA cenah ieu tuh cenah tong bumi neni wae cenah nu diekeun teh cenah. Jadi ulah bumi Nini wae nu dibenerkeun teh. Nya tuh. Aduh. Hate Nini cenah bener. Benahilah hate nenek. Aduh. Gitu. Aku ingin bersandar dalam belahan dadamu. Cek si Nini teh gitu. Nyarewas we teh. Nini ulah cing teh cicing da uing mah ieu mah ngaul ku nepikeun bantuan. Bantuan ti KDM kitu. Heeh, terus? Wih cenah. Cenah keun bae atuh. Oh sini nih teh coba aing ke didi aing. Aduh ke mana cicing. Pada suatu malam Ohang berkunjung pada sebuah rumah. Rumah itu akan diperbaiki dengan dana rutilahu Bupati Cianjur. Dananya diperoleh dari pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dan warga Cianjur. Ya. Ohang memasuki rumahnya. Ada ketok. Tadi ketok lah memang sini pan ngilu. Oh. Bos Nini. Dan neneknya di belakang Ohang. Nya, nih iya cinta gitu. Nya cenah buka we AA cenah gitu. Oh dibuka. Nah, Sini Nini tuh nyebut AA. buka ku teh we asup daradak ieu. Ada. Pan kitu nya rada ngayeu sini Nina asup gitu. Ai wingker ningalian kieu kaluhur kana langit-langit geus sakara balolong. Oh kitu. Oh bener si garul kagebruk teh. Ujug cetrek. Nah, di dia dikunci. Oh dikunci. Gitu. Terus? Dikunci kita cenah. Nih, nah berarti kunci. AA tong ieu wae tong naon? Jadi kieu meureun, tong ngomekeun wae hateup imah. Hateup imah. Omekeun hate Nini. Hate Nini cenah. Nini ulah. Eta ninggalan ningali Nini kabayang sama kes. Kuma. Sama kes. Siang kitu nyang. Ada. Si Nini pakai samping. Oh, pakai samping. Aduh, ada. Mah. Gitu. Ada. Cita uing teh. Ya Allah, ini kunaon sini. Ini cita gitu. Aduh, jabane ge teh pan geus kapilih nu kudu dibantuan. Haiten kumaha ieu cita jadina siga kieu mah tak uing. Nih, ieu da uing mah ieu nepikeun ieu wungkul. Mah. Terus? Tuh, cuk teh. Aduh aing rek kabur ka mana? Eta kuncina diasupkeun kana ieu. Oh kuncina. Heeh. Kunci imah diasupkeun kanu BH. Nya kos kutang tandingan. Diasupkeun. Terus? Diasupkeun ieu teh. Nya sok we cenah rek ka mana atuh cenah AA teh. Nini teh ulah. Ih kumaha? Rek jendela dipaku. Oh mana tinggal loncat we tuh. Paku. Jendela dipaku. Nya jalan panto. Panto rek kunci dieu. Kahanap. Kana parango kumaha? Si sadek kitu jeung ngaranjangan nih. Janela Tadi dipaku. kahateup lalangit. Lamun ditaekan eta hateup ngagebruk. Tobros bilikna. Atuh meureun ngagebruk teh meureun modar jeung Terus ya kumaha? nya bingung we teh sini nih jog. Cenah engal tuh ayeuna. Jeung kitu. Anu dikieu-kieu naonna? Nya ye. Susu. Susu saha?
Sini nih susu nih susu. Oh, susu saha? Sini nih. Susu naon? Aduh susu eta nih. Dikumahakeun. Ih asong-asong. Di kieu. Nya di. Nah, terus kumaha? Ya ayeuna we ayeuna cenah kitu. Terus maneh kumaha? Siti ini we disedokeun mau mau ini. Moa situ kau. Moa gitu. Terus? Ih moa boki dokot. Heeh. Moa ini moa. Deket di moal. Oh, jadi riwayat manehun tu coplok teh eta. Meureun siga nama eta. Oh, heeh. Ai maneh kungsi sini nih kacai. Nyata pernah kan sacan eta teh sacan ka jero imah teh sabenerna mah ini cenah bade ka heula ka zaman heula. Oh, ka jamban. Kadenge soraki Nah, udah ti atuh. Imana? ai soraki ini kumaha? Woi. Kumaha ai sia? Nah udah kumanya suran ini tuh kasawah. Wah. Ai soraki ikanaya kumaha? Wah eta mah rada ke sprint.